Pemarana lauk, nah orang tengar sih ya anjir. Minus sih nama matana yang lauk kulit kacamataan. Itu upahnya pakai cacing kalung, pais tahu segala. Tak nyanggut di gigi acan aingnya. Cek tadi nama ek berbaik hati orang teh. Bisi tiriseun karunya. Dari tempat-tempat ya kurang lauk, nu make jaket, nu make sweater. Kalau dikasih dulu kurang kok di imah. Hese teh anjat di acan. Please Joy, mending ngacaprak teh maneh ampun aing mah. Eureunnan setengah akan krotot teh cai aing ge. Gacor teh maneh anjir keur teu menang-menang aing. Keur naon di Mang? Modal. Keur nguseup atuh Jay. Pan ieu tingali meureunnan ieu teh jejer nu kieu teh. Oh, Sebae si eta mun kitu. geus meunang can Mang? Acan Jay. Tingali atuh. Bisa lah tatanya bae cicing ya cicing. Gandeng lauk lagi mau daek ngahakan gandeng mah. Emang umpan aku naon? Ku cacing. Biasa we. Ya salah tuh. Salah kumaha ieu teh? Ku cengkir kalapa. Bapak Abige. Emang alus eta Henteu. tegekeun. Aya anak-anakan Mang Abbas. Astagfirullahaladzim. Siapa Jay? Lain julnya umur jelema eueuh nu apal bener tuh Jul. Ya bener panan eta mah berat geus puguh ti ditu lage tina jodoh pati bajak cilakana geus aya nu ngatur eta mah Gusti Allah pan. Bener. Mana apal nih ilah. Nini ilah pamajikan Kindin. Heueuh anjeun pamajikan Kindin ini ilah pan tadi teh aing teh isuk-isuk teh Jul biasa kasih komeng rek ngopi. Heeh. Orang teh ini teh bareng bangka itu. Ningali nini ilah jag-jag waringkas anjir keur sasapu di hareupeun imahna. Biasa geuningannya hareupeun imah nini ilah mah geuningan malalaling geuningannya Ya, bersih. bararsih da rajin nini ilah mah. Bukeun bararak. Nyapukeun kalaras. Aing pan tinggalin we teh. Di imah. Balik deui paling ge anjir 5 menit urang anjir di si komeng. Balik deui ka imah anjir. Nini ilah anjir. Heueuh nya tah cuk urang ge nya umur anjir Naon sanu kitu ni apal. ilah eta maot eta. Keur ngadurukan Jul. Ai sugan teh maot anjir ai ti hareupna ngadongeng umur. Katipu di bae aing mah. Nya atuh keur ngadurukan seteh gejual. Atuh runtah didurukan menang nyapukeun mah da di korehaya mah anjir. Paborisat deui wae. Nya luar. Duh Brad euy. Aya randa Brad. Naon rena? Bogohon ka Aceng? Atuh pasti Brad coba gelis pisan Brad. Pokona Spanyol Brad. Bodina Anjing. Aslina teh. aslina Brad. Malah janjian Aceng. Lain malam minggu pisan. Oh, lain kade ya. Kade bisi juga aki-aki ieu nya guys ya. Aki-aki ieu mah ya ka counter kemari meuli naon meuli pulsa, terus tukang counterna teh nanyakeun nomor telepon sakana bogoheun. Henteu kitu Aceng mah henteu. Ulah disaruakeun jeung aki-aki bedegong Brad. Nah, saya ngomong orang baru teh. Heeh. Terus kumaha? Mana eta Brad euy. Aceng na minder Brad. Bener ku naon? Tah Brad. Tingali Aceng mah. Oh, nuis. Maro jeung huis Brad tah huis wungkul Aceng Bos. Oh, nyoy kayak sangkakeun kolotnya. Oh. Tipikok ya tuh. Tipikok. Sok panas Brad. Oh. Bisi kos aki-aki eta tah. Yang kurang was teh. Rontok Emang kunaon aki-aki ya? Rontok itu bok ari buka. Cing kali. Ningali. Era urang mah. Tuh Brad. Ieu teh ku pikok. Nya Brad. Nyerikeun maneh ka urang sia. Henteu nyang sarikeun, henteu. Naon nyerikeun maneh ka urang? Naon? Lain aya sugan teh anjir di bental guludug ieu teh. Ku pikok ieu teh nya.
Kalau ku pekok ngomong nama lamun teu salah mah, Bro. Atuh anjir, ulah lah. Ya kieu we lah, kieu lamun aceng mung dipikok tapi buuknya hayang hideung deui, solusina ieu. Dah. Solusina haera kolinga sampo nya. Aesthetica Hair Coloring Sampo terbuat dari bahan-bahan alami dan ekstra kemiri. Cara mudah menghilangkan uban tanpa semir. Kocok, semprot, dan ratakan di telapak tangan, lalu oleskan ke bagian rambut yang sudah beruban. Diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu lalu dibilas dengan menggunakan air bersih. Aesthetica Hair Coloring Sampo sudah teruji BPOM loh guys, yang pasti aman dipakai dan harum. Kalian harus coba sampo ini dan rasakan sendiri perubahannya. Tuh lihat guys, Mang Aceng terlihat lebih muda lagi kan? Selamat apel Mang Aceng. Mang urang tatarucingan ya, tambah kesel ya. Oke, siapa takut anjir. Ejek tarucingan ka orang guys. Nyan tarucingan anu panghese-hesena salang dunia sok ke orang. Sok Hese yang mau kejawab, Mang. dirinya melelewedehkan kepada diriku guys. Kia-kia aing juara kabupaten jai. Dina tatarucingan mah. Di babat kurang tatarucingan mah sok buru. Naon? Kieu ya. Pedah naon mun ngorong, weh dipicun korongna dikiki heula. Kulantaran cepal korongna baseuh kene. Ya, matak di kieu-kieu. Jadi hese pan di Puragan oge itu di kieu-kieu mah. Bener teu? Salah tuh, Mang. Salahnya. Ya, hese mau ketebak. Keholok atuh. Tamah kesal. Ya, tamah kesal bagi di kieu-kieu. Bener teu? Salah tuh. Salah keneh wae euy. Taluk ah. Taluk jay. Ku lantaran leutik jadi dikieu-kieu. Mun gede mah dikieu-kieu. Belum. Picun. Lain orang mas kapeng masuk hayang jadi nelayan sih. Itu rek jadi nelayan kumaha sia teh. Pan urang mah di dia di perbukitan hirup oge. Di pesawahan jauh ka laut nage sok rupa-rupa ieu maneh. Nama kan sok resep wae jigana geuning Resepna kumaha? Mus tarik tuna, mus tarik tuna nih. Anjir jabat teu kudu ka ATM sah. Anjing. Nya sabdeui wae ieu adi aing pikiranna ampun teh. Tarik tunai. Ka ATM mah moal duit maksudna. Heeh. Ai nelayan mah tarik lauk tuna mo. Tunai ai ka ATM mah et utu en ana ye. Nya tunai. Ai maneh cek aing ge eureunnan bae setengah akan bancet teh geura. Misal lieur aing ngobrol jeung si ieu mah ampun teuing.